Ayang besti, urang cuang ngahableumkeun bujur sorabi anu hideung samemeh nyabakan pagawean. Kuat ka ngabiri dikit, tu eta si eta ayang nyuruh pucah herang na ayang besti atuh da meni nyecep kacida papadaning geura meni alabatan tina cai es batu. Seperti biasa ieu si sorabi anu munuuna namanya dipisahkeun heula tina bujur sorabina. Kapan kitu barudak mah teu bareukieun bujur sorabina ayang besti. Meuli atuh kaloba cenah sorabina eta ayang meh teu mulungan teuing bujur sorabi. Bae weh atuh ayang besti anu dipulunganna gaya ka opat bujur sorabina atuh da nya anya daripada dipijeun mah mending kana dibalawakeun dihableumkeun eueuh tak kapanan teh kudu meuli loba-loba. Sakitu geus nini oge si eta ayang mah nya karesepna teh nonton film kartun ayang besti. Teuing da barudak mah teresepan kana film jelema teh ayang besti. Nya kieu we tontonan film ti isuk barang nepikeun ka peuting oge nya kartun deui geura ayang besti. Kapungkur mah sok ningali Upin Ipin nya si eta ayang ge tapi da meni asal lieur kitu mayaran unggal bulanna cing teh nya peuperiheun atuh ari mayar wifi. Teuing da zaman ayeuna mah geuning meni sagala bayareun tur piduiteun geura ayang besti. Heueuh hari miceuna duit mah meni pangpinterna teu betan ngalana ayang besti. Tapi da kumaha deui nya urang hirup teh di zaman ayeuna jadi urang teh kudu miluan kitu tanya perkembangan zaman nu ayeuna ayang besti. Teh heula ieu si eta ayang tereng ngabanjuran heula ieu tah parantiman di para bidadari. Tapi ieu mah lain bidadari anu turun dari kayangan ya ayang besti. Da ieu mah bidadari anu sok ngahkar nu disadana teh kongkorongok geuninganan. Saperti biasa si sangunana mah wang handetkeun wae heula nya ayang besti. Kapan kitu jadwal nyangu si eta ayang mah sok kaburitnakeun ayang besti. Jadi enjingna mah sok ngahandetkeun heula sangu. Tahnya samemeh nyangu teh kedah saep heula eta si sangu meunang ngahandetkeun teh ayang besti. Hampuraeun si eta ayang teh nya ayang besti heueuh meureun cenanya meuni piboseunneun nempo konten-kontenana teh ngan beberes jeung beberes wae si eta ayang mah. Da kumaha deui atuh ayang besti heuh da boro-boro sia para ayang besti meureun nya bosen kitu ningali konten-kontenna si eta ayang da sim kuringna ge meuni bosen kitu tanya ngeun videona ge eta deui. Tapi da kumaha atuh nya lamun teu dipaksakeun sagala-galana mah meureun moal ngasaan gajihan deui. Kapan kitu lamun ngagugu ka era ngagugu ka sangheuk mah nya kalah katungtungna mah teu ngieun video teu boga videoeuneun atuh nya teu digaji eta ku si bos emetna teh geura ayang besti. Tungtungna mah ukur pagawean sapopoe anu bisa dikontenkeun ku si eta ayang teh geura ayang besti. Tapi mugia wae seueur anu terinspirasi sangkan para ayang besti makin rajin beberes di bumi.